Abimanyu dialungkeun ku si Keboyo yai ulah kaget ya akang ye. Sabaranjang cing atuh kumaha kuring meong cangkok sabaranjang cing atuh kumaha kuring lah dina langan belut sisit sabadarat kapirarajang Gan naon? Aduh. Dialungkeun kaula cepot waduh nuhun gan selamat. Cari. Bentaya akang. Halah. Lamun eueuh mun eueuh akang lawan. Alah lamun eueuh panglima euy. Cilaka. Mulur siapa? Saya bangagan. Allah wah tinggalnya Allah sing hati-hati yai. Aduh sugan teu moal dialungkeun Kakang. Lawan di maju masih kira siap atau mampu? Mudah-mudahan bakal dilawanan ku diri kaula. Halus maju. Sata mati jama marah pada Melayu jama marah pada Melayu Citarum dipenuh deui gulang-gulingan sorangan buat saya lewang kan kalatir teuing diri. Hai Abimanyu. Jelema keuyeut tapu kitu hayang maju dina pangperangan sumukur ka kujur si kurang ajar. Kaula teh sanajan kaula teh ayeuna raja patalukan tapi kaula teh hiji raja sakti mandraguna punyulia papa. Ye Abimanyu. Siapa lain pilawanan diri kaula kula ge si Gatot Kaca anu kudu nyangharepan kaula ngan kaula ngahargaan juragan Gatot Suteja jadi kualieu kaula teu bisa kukumaha hayang ngalawan si Gatot Kaca daun tuhur ngagarantung ari laes ku milik diri si Gatot Kaca iwati lawana Raden Suteja eta lamun kaula menang idin mah hayang ngalawan si Gatot Kaca tapi dalah kumaha kaula teh teu bisa barang kebo ijo nuju ngalaga teu sadar panah nyayap kana tikona dipentangkeun ku Abimanyu. Anyir tapi ka mabas kieu euy mabas dalem Kang dalem mabas dalem euy dalem Allah nyalakan
Arya kebo kuning seret sumeredan banting binantingan sareng Raden Jakartawan lir muning larah kita lir kuda papasangan Ayo pajak ayo di mana alah pada datang lu kuring tungan layuan tinggal sata mati jama marah pada Melayu. Wasyuk. Modal siap. Gatot kaca majunya hari pakaura maju Allah dan ngelaka layuan dan ngelaka tenang ludeng antering ngerang elah kan pasrahkeun ka abdi lah tuman kieu geus teu meunang di bageuran teu meunang di sopanan urang aja pian molos yo tenang tahan kan jagan tahan ke antepkeun hanya antepkeun wah jadi aja ayeuna pokok jeung pokok anjeun nu dikolotkeun dina pasukan kaula ge pribadi kitu hayangnya urang padang ada telu ampal tiga cek sabuk bilang tatu urang pada padang takarwida urang pada ngadu kajajatenan coba hayangnya majuah kurang ajar sia aduh pajaman Rahman kuring tulungan layuan dening ngalaka satu marah satu mati jama marah pada Melayu tong gerang gerung ya kok masieun kau lagi wah siap mantap aja wah Pertewi wah mantap aja Pertewi Kadik Jaya itang tayungan ku Ratu Pertewi coba deh kagunakeun naon ini tapak nenggala tapak kerencangan rasa sia teu naon Pertewi wah sabda pangrung Pertewi hayo ngagunakeun da yang anjeun Haji Waringin Sultan bisa anu kasumput-sumput inget-inget aduh ampun Gatot udah siap Pertewi waduh alah pada datang lu kuring tulungan
Panca Praja Praja Musti Praja Wikalpa Lambatan Wisesa Praja Denta Tulung ulang sia ulang ampun Gatot ulang Pertiwi bangun son aduh kumaha geus ieu jig rek bela tulung ka saha Gatot Tanang Batara Tanang Batara dawala kalieu dawala saya akan najian nu kateter kalieu maneh tenang ludang antaring rem berjuang di medan sadu mundur pantang mulang berjuang mulai jiran mulai jiran kunaon dia jagan deh jika nu kateter gitu sidik aing kateter aing kadese kudu macarana ieu sing agan emut-emut bilih gitu aya pangarti nu kaluli-luli kaselip-selip bisa aya pangabisan nu can kabuka can katanah boga emut-emut Panca Braja geus bieu kumaha mampu henteu waringin sungsang mampu henteu bajinga kiri tapak nenggala sabda pangrungu kumaha tu mati kade bisa anu kalangkung bilih gitu parios eueuh di beak cing emut-emut bisa anu hilaf agan naon ieu mah kieu agan manawi sun kapungkur parsalang abdi agan kantos guguru geuning kapungkur ka Cemara Tunggal ka Gusti Jago Muda yang seta kapungkur kakara inget aing saur anjeunna kapungkur kitu ieu den ieu diwirid ngan lamun teu kacanir ban-ban ieu ilmu ulah digunakeun ieu bahaya ieu mal bisa mino inget aing nuhun dawala bade ka mana maju deui aing Gatot rek maju deui moal ulah sombong ulah wakadi ku kakang kaulah maju bakal maju deui nya hadapan ajeun coba ka dieu dan ningalaknya Allah tinalanya bangkade kamenyan koneng mangkade kawiwirangan mangkade kawiwirangan Gatot sugan aya keneh pepernian halusna kakang dek nyerang atawa kawan nyerang geus ka anjeun nyerang sok pangapunten kakang yang
Iya nganom Cemara Tunggal tolong Haji Narantaka tolong Raden Suteja dipun jamak dateng kekuatan Haji Narantaka lir kapuk kaibunan lir kapas kaujana aduh kau tahu ampun Hagia ye matak si kaing oge sia teh ulah gede hul jadi lejak ya ulah sakala sajago ge sia teh di atas langit masih ada langit ada kapal ye si ampun sombong pisan coba tur dah Jaloloja hak sia ampun Mang Dawala karaos mata ulah sok itu kurang kumaha dunungan kuring mere jalur damai nah tuna gua geus kieu kumaha nya kaulah teh lamun geus kieu mah rek masrahkeun we eta daerah teh amun tadi mah malah makan korban badagong atuh Gus, hai mangga. Geuleuh atuh da. Pada pasrahkeun we ka abdi atugan ditinju ka abdi lah. Ya. Geuleuh atuh da. Ampun gareng, ampun mun tadi sia teh atuh pragu. Gus. Dikumaha geus kieu akang teh dek masrahkeun we mangayai lepat akang sakawitna akang teh ngadoja we ka salira jeung rai ngadoja we dasar jajal leuleujak salih akang leuleus ampun kato tuang heula kan jempe cepot lulus apa atas tadi nasi padang lin aduh ampun lang akang teh sejam masrahkeun ieu daerah ngan kaula teh patos-patos masrahkeun ieu daerah akang teh hoyong kasaksian we ukang jeung Ramati Dwarawati sareng Rama mertua masuk di kamana kakang akang teh sejada deus dina pemasrahan di daerah teh hoyong kasaksian ku Kangjeng Rama kelawan serat-serat kalau teh sejang ngabantu ka Rama mertua kitu kato kaula teh minta ampun tapi awas ulah jalin janji luncat mulang udar tina tarigana kakang piraku da akang teh satria diberi waktu 2 poe kudu geus dipikeun itu jigana sapoe ge akang bakal pemasrahan daerah teh di Yai mah antos salwe dieu ulah ka mamana ditungguan sapoe ridana sadinten akang sajalu mampa bral idit ampun kato lah kagak nyoli padalan dah tuman makanya dilepaskeun sagala ieu teh lanceuk aing cepot di hade-hade gitu goreng aya paribasang bodoh gelo orang hade goreng ge dulu ulang nungguan we waktuna sapoe mudah-mudahan soe geus bisa ka diri Kakang Suteja hayu lu apa Mangkadeka menyan koning mangkadeka wiwirangan satu menurut pantang mulang layuan demi ngalangan lawan
Kitu kaya Raden Suteja anu lempang rasa sampoyongan kumado pamen tegalareuneuh acukna lalabet maklum oto begalan patina anu tohaga sareng Raden Gatotkaca di satengahing perjalanan robah emutan Nusa teges nama lain bade pemasrahan daerah namung sejang ngasut karamana ku anyun nyata Stinalendra Kresna atuh mangkehing ieu Kresna bakal diadu dombakeun nyata bakal diasut yen saolah-olah Gatotkaca nu salah malah bakal amat kamale mamawa ka Panawa sagala kitu pamikirna Raden Suteja di satengahing marga berjuang di medan perang kantun perlampah Raden Suteja gantos singkang kawindur sita ing kalih kacarios di karaton nagara Dwarawati apa Jenggalamani Kang Dalang Anja Srinalendra Bathara Kresna nuju badanten sareng ingkang Rai Patih Setyaki di salebeting karaton Yai Padmanegara nuning Paduka Sri Bathara aya pikir saeunaon Paduka ieu teh akang teh teu ngeunah hate Yai yen beja netelakeun ayeuna teh anak kaula Suteja keur ngayakeun pertahanan yen daerah teh moal dipasrahkeun ka Gatotkaca duka kumaha nasibna ieu hate sing saleket sing saleblak hayu Yai urang balantan di karaton sana akang luning datun sanika mangga Paduka dengan di baderan kayu malang cika pundung Yai lingi Yai mangga Campedak di taluaran kasaha abdi nyalindung mun mendaka tunggal nyangakeun semah pangabatos kuhunyuk Sri Kresna Paduka dalem calik Yai kumaha masih tasana wartos di perbatasan anu mawi tasana ya akang teh sing seleblak we hate teh antos sayu urang badanten sae mangga Paduka mangga jangan podaun kangkung di Tanaka Kota Bandung Allah anu Maha Agung kurang wajib dipunjung lain-lain daun awi lanca bareng ditawaran lain-lain bagja diri bagja dengan di baderan hekik naik kana gede pacar teh kaur kembangan jung-jungan lamun daek masih ngapantik
ulah rasa kahalangan basi hidang bangkat bahang kumaha nulungan anak geningan kumaha nulungan pada detamrun tacan kulem-kulem binyu nyeri anak dengan nalangsa kabina-bina api cukup nalang sama kabina-bina tobat anu Mahendra Manco hari sang kuriang naonana neng hari kaberengan udak-udak dadayang sumbi yang akan Pak Haji Rahmat ada sapat palang siang kumaha tentin kawirangan mun kaya kieu mah diri Bapak pimpinan Gentrasari kieu mah diri wa ajum hadir kula tong kirim tong tong kirim tong ragi sabelah di Banjar diremekeun sasesana pamugi Allah ngaganjar nyalametkeun sadayana koma papayungan nana sangkan ulah kahujanan kumaha nulunganana sangkan ulah pajaib kananan lain-lain daun-daun awi pajaib deui lancaberem ditaweran lain-lain bagja diri bagja dengan di paderan abdi alima diganggu bade tumut kanu hiji secara ayakan cara pula deui pula deui
secara ayak kahaya ulang deui ampun Mbah Nana Badul kincir awi kincir awi dipiteskan golonganku benang hidung golonganku benang hidung pikir abdi pikir abdi di langit bongana tos mitina urang pasir langu bongana atos mitina waseni ati tentu hasil nage bukti seni singa jadi atika tontonan jadi tuntunan wis perata dene raking kang laywa lagian dene wis perata Yai syukur bagya kambayangan Yai geus aya di hareupeun Kakang. Akang teh nya kitu ieu mejang hate Yai. Disakawit enjing-enjing tadi. Paduka. Langkung ti payun nyangakeun semasinungkeun ku hunyuk. Sri Maha Betra Sri Paduka dalam jungjunan negara ditampi Yai ku Akang. Semah pangabak Yai ditampi dan tangan loro kiwa lantengan simpan penihing adi dicangcang sapucuk ngremah pun dihing bastaka Yai. Wawulan kalayan hapunten boh bilih hirang tata titi diduga kalayan priyoga teu janten wagelan Yai dihampura ku Kakang kali perkawis kumirengna kasauran salira tadi yen tuang putra dina waktu saya tenuju kayan di perbatasan kahariwang karisi Yai nya kitu boh bilih janten patlak sareng Mas Putra Gatot Kaca ieu anu jadi pikiran Akang oge Yai. Hariwang budak ngora hariwang Yai basa batur aduh basa nu ngewa majikan netelakeun meureun cenah meureun anak Kresna dek oto begalan pati jeung anak Bima aduh basa teh bakal timbul basa nu suudon ti masyarakat boh ti umum istilah umum teh luar mancanagara daina mah geuning medsos teh nyebar di mana atuh anu tos canggih tah ieu kadang-kadang basa kagorengan manyakit dina sadeupa bakal jadi sabaraha deupa ka dituna tah ieu anu kasieun Akang Yai ngan Akang boga pirasa da anu neg majikan anak Akang pribadi suteh Yai teh sabab Akang nyakse di anak budak teh teu leutik rada beda keras ieu budak teh anu mawi nun tah ieu karisi teh nya kitu
lain hartina nyabelah teu ka tuang puta terapi ka kakang godek sanes sanes masalah teu yai memang fakta yai bukti anak akang teh nya kitu rada heuras kadang-kadang diomongan ku akang lobana malang iya kasieun akang teh nya kitu sok sinda ari Gatot Kaca mah akang teh apal moal aya satria anu ramah tamah Iwati Gatot Kaca sopan santun Iwati Gatot Kaca DP hana pasal kasaha teu sumuhun dawuh we leres nya kitu ieu nah da sanes saliraku anjeun kaula ge nya kitu rumeja gue ieu kasieun teh nya kitukeun ari istilahna ribut tuang puta jeung ieu namung ieu kalibatkeun rakyat nu teu mais teu meulem baranggaran perang atuh nu ieu yai kasieun akang teh ngamudah-mudahan we anak kaulah pribadi suteja mudah-mudahan sadar ku jalan damai eta daerah teh geura pasrahkeun na memang hakna da meureun arimi ge antara Gatot Kaca ge bakal merhitungkeun biaya anu geus kaluar eta ngawangun daerah bakal digantian moal kitu wae ngan ieu mah istilahna meureun lamun saha teh mah nominal atanapi status hungkul meureun yai di negara Taljutista ngalih jadi warga negara Pringgandani barang saweg salira manusia eca salira piyambak maneja kendel satengahing ngobrolan sapratanepun sulintang damar kanginan kagorau kagotan kacemet telangis inang dereng abang kidua dereng hingkang tumiba sapratanepun Raden Suteja anu kiwari parantos di payunan karaton nagara Dwarawati Rama pangapunten ya kaula Rama saha nu ya putra kaula nu Rama kaula Suteja yap ka dieu Suteja pangapunten kaula nu layuan dan ningalakan oleh-oleh 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 saneng ludeng hantari ngaraan lah ningalakan marang kong wiswanoh marak sapisan lagi layuan marak sapisan lagi Suteja Kang Prapta aduh Rama ampun Rama langkung ti payun nyangakeun sinungkem kaula Suteja eta kunaon awak tepi ka awak baju sarwek beungeut gareuneu kitu anu ngabegal ya kaula teh aya nu nyiksa Rama aya nu nyiksa sa Gatot Kaca terjajak katawan diuk lah Suteja diuk ama ge apal kajadianana diuk calik den ampun ngopi heula denan kalem ya dugi ka rarak sakit sarwek baju den dugi ka rarak sakit
dirangsa dan samalah-malah pawongan ngilu anil nyiksa kaula ke kusaha disiksa teh disiksa teh ku Gatot Kaca si antara Jakartawan kutiluan kaula teh diraponan Rama aduh ya hi kunaon aduh kunaon Rama aduh kena sagedeung aing lieur sagedeung aduh darah naik aduh namung emut wawadina nu jadi rama guruna nyaeta Mahabegawan ti Utarayana Gopa Mahabegawan Padmanaba lamun nepak dada anu katuh watakna bijaksana dia cakla kaluar tina panangan lamun nepak dada anu kenca balukana cakra muter dina mastaka watakna kasan barangasan leungit kasaimbangan diri ayuan tinggalaka kalesna nu sakawit bijaksana janten galak jeung bengis ngandika suteja bener si Gatot Kaca nangtang ka ama jeung Wahidap teu kapino damal kaula nu piraku putra bohong Gusti piraku da Gatot Kaca teh hiji satria angah unguh bijaksana DP Hanapasor jempe sia apa negara jempe nyaho di naon jempe kurang ajar eta budak cuman takan incak sirah lamun kitu ka ama di mana keneh ayeuna si Gatot Kaca di perbatasan nama mampu keneh anjeun ngalawan Gatot Kaca anu mawi kalau teh kade seele cobi kaula teh nyuhunkeun parabot anu bisa ngungkulan ka Gatot Kaca cing ama bener kitu tapi lamun dibere barang teh ama sanggup anjeun ngalawan Gatot Kaca keneh sangem kaula nu tungguan sagedeung amanek lu mampah ka Mahotipati Jagatata tungguan 5 menit dan ningalaka Allah tinalaka layuan dan ningalaka nah sia teh ngadudomakeun kalau teu ngeunah aing kudu diwarah si Gatot Kaca paman alah aing kudu laporan ka Gusti Arjuna lamun kieu bahaya ya gitu kayan Sinalenda Kresna langsung mangkat ke sawarga Maniloka langsung ngadehes ka Hyang Otipati Jagatnata malum Kresna teh dewa hiji Batara petugas sing maha tunggal namung rasa curiga Batara Guru sareng Resi Narada mah namung aya namung teu nemongkeun pameunteun istilah nabasajan bae namung Kresna datang na ka Hyang Otipati Jagatata jiga nu mabok jiga nu langlang liling kaayaan nafsu nu mata kanuhung badan nu katampuhan nu biasa Kresna teh tinak tandukna bijaksana adil palamarta namung kiwari Kresna teh jiga nu langlang liling samalah basa-basana kasar lajeng nguningakeun namut senjata pusaka pikeun ngungkulan Raden Gatot Kaca lami-lami ku Batara Guru dipasihan pusaka tarumpah lilingga kencana
anu baris bisa ngungkulan Raden Gatotkaca kitu kayaanana nafsu nu mata kadung badan anu katampuhan lajeng mudun ti sawarga Maniloka gening parantos mulih deui saira ka dieu ieu Suteja ama mawa barang iwati ku pusaka ieu siat kaca bakal paeh geura pake oleh-oleh ti sawarga nah geuning ama teh eta teh jiga senal ieu teh nu kasebut tarumpah lilingga kencana ulah asa-asa dagor sirah Gatotkaca bakal hancur ku saira behidep pake ieu nu ning eta teh sadika mangga rama layuan dan ningalaka aduh Bos Iwan Walu kuring tulungan mangkane kawiwirangan layuan dan ningalaka parantos kieu kumaha rama wayahna sanggup keneh ngalawan Gatotkaca sangem kawan ieu gini lawan paeh ka Gatotkaca nu meuning daten sarika mangga rama di kantun lingi aduh kuring tulungan abanana aya di mana kurang ajar anak-anakan si Bima Gatotkaca bakal disaksian ku uwa si Suteja nyiksa awak maneh Gatot Suteja amat teh jauh tidak kawaskeun di luhur kantun Kresna sareng Suteja gantos kang kawindur sitaing kali kacarios Patmanegara tenapi sencaki guragi rusuhan kiwari parantos dugi kapayunan Arjuna sareng Lurah Semar Kudapawan nyakang adus badu uul nguningakeun ti sakawit kajantenan sumpingna Suteja ka Kresna diuningakeun ka Arjuna tenang lu dengan tering lain berjuang di medan perang Raka dipati pangapunten ieu kaula ti Dwarawati ya plingih rai aduh kang Ujang Catri kuring sata mati nyama marah pada Melayu gigi aya di mana layuan dinalah tiwas Gusti tiwas diukeula rai diukeula tiwas Gusti Sri Betara Kresna kangsonan kudu jadi anak jadi belot ka batur aduh kepengaruhi Kakang Semar Linggih sae mangga-mangga oh ya anak pangapunten
anut tohan ngabela. Aduh, pangapunten Kadipati ngawagel waktosna teu nanaon. Patmanagara Yai kumaha kajadian kieu anu sakawit kaula teh di karaton Jubalan teu nguningakeun nyaeta ku ayana palaputa di perbatasan antawis Suteja sareng Gatotkaca. Oh nya da memang kaula ge geus ngareungeun soal tempat teh tunggul serana leres. Da kaula teh sakawit teh percanten. Da sidik nu kasar Mas Suteja ieu majanakeun mitah Gatotkaca cenah langtang-langtang yuda tepi ka nyangkut paut ramana sareng guana ku ayeun. Wah ieu budak bangkar waran teu katulungan. Jadi ku hal ieu mantena teh nyaeta nembe angkat ka sawarga duka bade meurih pusaka naon ti Mahayang Otipati. Aduh. Cilaka geus kieu. Da ieu nu jadi ulon-ulon namanya eta si Suteja. Jadi kuali nun wayahna enga ka perbatasan bahaya ieu tuang putra bisi kumaha ulam. Aduh kumaha Kang, aduh aya anak nu aya anak agan pangaulan hapunten anu kasuhun kade ulah kaangsonan su abdi teu mikeun dugi ka pangersa pangaulaan diributan sareng Gusti Batara awon kasebatas sareng sadare kade bilih kade sing atos-atos aya anak kadang-kadang rasana palawa kapiasan diri abdi kade geus sidik ayeuna Gusti Batara kaangsonan ku putrana Suteja kade nu nya piraku saha nu ridho Kang anak disiksa batu leres perkawis eta mah teu lepat namun di hari waktu isim abdi aya paribasa anak pas jeung anak timulak kalau pas aja kalau saya anu diwayagah teh abdi teu mikeun teh wayahna bakal amat ka male awon ayeuna mah kieu we Kang kaula mawa ka nyieun tindakan naon-naon nek nyaksian heula namung kalau teh mah deukeut nek nalingakeun ti kaangangan we bisi kumaonam Gatotkaca sae mangga mung wayahna Kakang Semar ulah tebih ti diri kaula. Saya mangga ayo tuturkan kaula Allah ninggalakeun tinalangan aduh cep jenal di kontea aya di mana tanah ludah ngateringan berjuang mulai jiran Allah mulai jiran cu kahariwang kolot dulu paur we ngaran-ngaran nya heueuh mun aya kitu nama saha nu ridho nempo anak disiksa batur ngan sidik dari Gusti Suteja teh nya kitu teh budak rada songong belengong ada kasar gede huru ceuk basa budak ayeuna mah da nasaun wa mah teh duh sok sieun we Gusti kena kapancing bener datang ka dieu teh deur tresna nyiksa Gatotkaca duh rek dikamanakeun basa deungeun deuleu aduh amuing cu pidoana we mudah-mudahan sing alak buru-buru ya